Si Sadut ngomongnya jadi beda. Asalna geus lemes, ayeuna mah ngomongnya jadi kasar deui. Hei, Andika, Bikang, rasakeun ieu sia. Iya, syuh. Si Sadut langsung nyebrut narajang, nyabetkeun bedogna ka eta si Wanoja. Iu, kuilang. Yuk. Gerakan si Sadut nalika nyabetkeun bedogna memang lumayan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ataya official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang sadayana tiasa patepang deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyaeta dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Getih. Ayeuna kantun bagian anu kasalapan. Atuh sateu acana kanu teu acan subscribe mangga subscribe heula. Ngarah langkung pogos sareng sumangat kasih mamang anu ngadongengna. Atuh alangkah saena upami di like di komen, komo upami di share anu seueur-seueurna mah. Ngarah langkung seueur deui anu ngupingkeun ieu carita dongeng Sunda si Getih. Ku kitu ku kieuna ngarah teu nyangkolong tina waktos sumangga urang lajengkeun kumaha jejer carita si Getih bagian anu kasalapan. Dumpak dungdung des. Harita katempo Raja Purnawijaya Yuda Malik ka prajurit katut balad-balad na Ki Banaspati pok kadenge cumarita bari dibarengan ku seuri. Kasakabeh anu lalajo kasakseni meureunnan ku Arandika khususna ku prajurit kula yen di dieu kiwari aya jawara tandingan kula anu imbang euy. Nyaeta anu katelah Ki Banaspati. Anu mana Ki Banaspati ayeuna jadi jalma anu kudu dipihormat ku urang sadaya sarta bagja pikeun anak-anak buahna. Sabab ngabogaan pamimpin sakaligus guru teh anu pinunjul ilmuna. Oge ka anak kula, pamajikan kula sok geura siapkeun kadaharan anu ngarareunah. Pikeun ngajamu tamu urang, tamu istimewa nyaeta Ki Banaspati. Ceuk Raden Purnawijaya bari seuri marahmai. Jeung tetela Ki Banaspati teh mangrupakeun sobat Raden Purnawijaya nalika keur ngorakene. Atuh harita kaleprok murid-murid Ki Banaspati kabeh eueuh anu teu surat lantaran atoh guruna dipika hormat ku pangkat raja. Sedengkeun prajurit-prajurit kerajaan mah mungguh rada carang anu sarurakna teh kabeh bangun karurang simpati ka Ki Banaspati anu anyar aub di eta kadaton. Komo Nyimas Utari mah katut Nyimas Pandan Arum harita teh kot kajala motrot pedah ditita masak meureunnan pugu embung jeung kapaksa manyak pangkat permaisuri jeung putri karajaan ditita masak. Pon kitu deui Kipati sarua deui leuwih panaseun hatena sabab sieun kasaingan meureunnan ti dituna mah sieun kasaingan ku Ki Banaspati jalma anyar pinanggih jeung sieun direbut tahtana gegedena mah. Tapi beda jeung Suntara calon minantuna Raden Purnawijaya. Suntara mah teu nanaon teu ngebrehkeun rasa teu panujuna. Sikepna angger terobah malah mah nalika Suntara mikir dina jero hatena mungguh taya seorang oge anu curiga saeutik-eutik acan. Kieu gerentes hatena Suntara Ki Banaspati bisa dijadikan alat sigana mah ku diri aing. Pikeun dijieun alat atawa tanaga mangsa diri aing ngalancarkeun rarancang pikeun ngarabut tahta kerajaan ti si Purnawijaya.
tur ngalancarkeun niat teh nalika engkewe diri aing geus ngahiji laki Rabi jeung si Utari ngarah leuwih gampang. Dagoan waktuna Purnawijaya direbut sia tahta karajaan teh ku dewek. Kitu galecok hatena Suntara. Horeng teh justru Suntara geningan anu boga niat goreng teh salila ngaraketkeun hubungan jeung Nyimas Utari teh. Manehanana boga pamaksudan niat jahat hayang ngarebut tahta kerajaan ti Prabu Purnawijaya Yuda. Singgetna carita kabeh sapangeusina jero kadaton kiwari bet ngadon tuluy paresta ngarinum tuak jeung mabok ku cubung dalahar sasuka-sukana meureunnan maranehna teh ti dituna mah keur salukuran. Dume harita di kadaton kerajaan Tumariswana geus kadatangan deui jawara anyar aub ka pihak karaton Tumariswana nyaeta Ki Banaspati. Ayeuna urang tinggalkeun heula kayaan kadaton Tumariswana anu keur suka bunga. Urang caritakeun kumaha lalampahan Kartiwa jeung Sekarwati anu keur babarengan ngalalana. Harita teh kayaan keur wanci peuting sumanding. Kartiwa jeung Sekarwati duanana keur laleureuh di hiji tempat jauh ka pilemburan anggang ka padesaan. Tur sasatna mah duanana oge keur aya di pileuweungan harita teh keur aya di Gunung Palamas. Kartiwa jeung Sekarwati katempo duanana keur dariuk si duru hareupeun seuneu durukan. Bari diukna teh paanggang-anggang henteu padeukeut. Leungeuna ngome-ngome ti ieu lauk anu keur dibeuleum. Pok kadenge Kartiwa anu cumarita. Duh, kot kaseungit kieu lauk teh Nyi Sekarwati. Nikmat sigana. Lamun urang nuang ieu lauk bari disambal jahean. Ceuk Kartiwa bari nyerengeh seuri. Sekarwati gancang nembalan bari jeung imut. Bujang-bujang sambal jahena tukang. Bet sanguhanet oge teu aya panan di dieu mah. Jauh ka pilemburan komo ka warung sangu bicicah mah. Sok akang geura tuang kadinya. Tos asak ieu. Ayeuna mah lauk teh kot ka melenghir kieu seungitna oge. Ceuk Sekarwati bari ngasongkeun beuleum lauk anu geus asak ka Kartiwa. Ku Kartiwa terus ditampanan beuleum lauk teh bari langsung di dalahar kuduaan pikeun ngaganjal beuteung sangkan ulah karasa lapar teuing. Nalika Kartiwa jeung Sekarwati eukeur anteng-antengna dalahar ngadahar beuleum lauk ujug-ujug kadenge. Ngadadak kuduaan kadenge aya sora lalaki anu seuri mungguhan daruan tur ngandung aweuhan minuhan sabudeureun eta patempatan. Ngadenge kitu Kartiwa jeung Sekarwati oge tuluy silih teuteup dibarengan jeung kurasa heran sarta ngadahar lauk oge nepi ka teu beak-beak acan harita teh tinggal sapotong deui. Kartiwa pok manehanana nyarita lalaunan ka Sekarwati. Hati-hati Sekarwati. Ayeuna geus aya deui jalma ye anu rek ngarogahala urang jiga nama. Ngiluan saembara kabita ku hadiah anu gede hayang ngarebut si bedog getih jiga nama. Sekarwati. Nya Kang, bener pisan Kang. Saha atunya kira-kira eta jalma teh peting-peting kieu ngadon ngaganggu ka urang. Cing hati-hati deui Kang nya, cing waspada, saringset pageh iket caringcing pageh kancing Kang. Bisi aya mau ngamuk gajah mata Kang, sing waspada Kang. Kin sing tenang Sekarwati. Ayeuna cuang gero ku akang. Eta jalma di mana asalna? Uang tembalan we ku akang nya. Eta jalma teh katarana mah lain jalma biasa. Sabab ngadengi dina sorana mah jiga nyidem tanaga lapisan dina tahapan ilmu pinunjul. Bisa ngirimkeun sora tanpa jirim bari di jarak anu jauh jiga nama.
Nya Kang, sok gero kainya cina keluar tah jalma teh ulah cina nyumput Kang. Geus kitu mah harita Kartiwa ngagero ka eta jalma anu seuri tanpa jirim. Hei Andika, saha wae jalmana anu bieu jeung serikeun ka diri kuring duaan. Coba gerak tembongkeun jirim anjeun tong nyumput we. Hayo gerak keluar. Keluar sia. Heuh. Kula ayeuna datang ieu. Iya, cuak. Koleba. Curela. Celeng. Celagadan. Ngan sajorelat harita. Jalma anu nyumput teh terus ngajorelat bari pancuh nangtung hareupeun Kartiwa Katut Sekarwati. Nembongkeun diri. Beungeut kahalangan ku bibir cocotom. Baju sing sarua hideung. Pok kadenge cumarita. Bagea. Kula si caping sakti. Ceuk eta jalma anu sing horeng ngaranna teh si caping sakti. Si caping sakti pikeun kasakitu kalina Kartiwa jeung Sekarwati silih teuteup lantaran kaget. Bari jung dua anana meh bareng narangtu. Sarta dua anana memang geus lila apal ka hiji jawara anu ngaranna si caping sakti. Sabab fungsi dibere nyaho kayaan si caping sakti ku anu jadi guruna. Ngeunaan kahebatan elmuna si caping sakti anu memang hese neangan pitaningeunana dina wanci kiwari. Geus loba jago anu baroga ngaran jadi korban ku kakejeman jeung katelengesan si caping sakti. Pang-pang nama tina cocotomna anu lain sacocotomna matak jalmana oge katelah we si caping sakti. Pok kadenge si caping sakti cumarita. Mana Kartiwa si getih teh. Kula hayang ngadeuleu jeung hayang ngasaan kahebatanana eta bedog si sakti teh. Ceuk si caping sakti langsung we nanyakeun bedog si getih. Pok kadenge Kartiwa nembalan. Hampura caping sakti. Kuring ayeuna rek tumanya heula ka Andika. Naon maksudna? Pangna kiwari anjeun bet ngadatangan kuring duaan bari nanyakeun bedog si getih sagarupa. Naon maksudna jeung naon tujuanana? Masing teu ngaku oge Andika nu boga bedog si getih. Tapi kula memang geus apal. Yen Andika anu ngaran Kartiwa sarta anu mibanda eta bedog si getih. Jong tong kaget Kartiwa. Sabab kula memang geus lila nutur-nuturkeun Andika duaan jadi kaula jadi apal. Sabab Andika keur jadikeun bahan saembara. Kumaha kadenge ku Andika. Ngarti kuring oge ari kitu mah caping sakti. Terus Andika ayeuna rek kumaha lamun geus nyaho yen kuring anu ngabogaan bedog si getih. Tangtu pangna kula ayeuna manggihan anjeun di dieu lain hayang tambuh laku, lain hayang mubah lengkah, tapi kula datang ka dieu lantaran dibarengan ku maksud nyaeta hayang tarung izin jajaten jeung Andika. Hiji deui. Nalika tarung urang cobaan hiji lawan hiji. Kumaha daek Andika pikeun izin jajaten ngadu pangarti atawa rek tarung patutunggal heuh kumaha Andika? Kumaha? Siap teu Andika? Sekarwati anu tita tadi mula manehana ngarerepeh wae harita ngadenge ucapan si caping sakti seperti kitu mah jadi ambek. Pok kadenge cumarita. Cobaan heula kaula deuleu caping sakti. Lawan ieu kaula. Ceuk Sekarwati. Pok kadenge si caping sakti nembalan.
Kaulah hoream ari kudu ngalawan bikang mah euy. Tahan harga kula oge. Ari kudu ngalawan bikang mah keula anan daripada ku ngalawan bikang bari jajaten. Kajen kene barengan we kula sare. Sereng berem banget na Sekarwati ngadengi ucapan si Caping Sakti seperti itu. Pok kadengi Cumarita, tong dikira kuring lemah dari Caping Sakti sehingga Andika ngampas nganggap kakaulah remeh temeh dulu. Awas ya harita Sekarwati manehanana jika geus teu sabareun hayang narajang ka si Caping Sakti, tapi kabur ditahan ku Karetiwa. Tahan Sekarwati, tahan sing kalem sing tenang. Urang ulah gagabah dina ngalakukeun tindakan sabab jalma anu aya di hareupeun urang lain jalma jore-jore, lain jalma biasa-biasa. Tahapan pangartina pinunjul urang ulah dapon ngalakukeun tindakan bisi cilaka. Ceuk Karetiwa anu gancang ngahalangan karena karapna Sekarwati anu gesrek ngagajelang luncat narajang ka si Caping Sakti. awewe ken awewe. Dalah Andika oge lalaki biheung teuing mampu ngungkulan kana pangarti kula. Andika bakal binasa Karetiwa. Komo bikang pangkat saha tadi teh si Sekarwati. Diledot didodet ku kaula mah. Harita Sekarwati me hampir budal ambokna. Pok Cumarita, tingalikeun Kang, manehanana ngahampas ka urang duaan Kang. Abdi teu tarima Kang, manehanana kudu nyaho saha urang duaan teh Kang. Sekarwati jika geus teu bisa deui nahan amarahna nya oge awewe. Beda deui jeung Karetiwa, sanajan lalaki henteu babarian ka pancing tetep tenang dina sikapna. Pok kadenge Cumarita, nyakin tenang heula Sekarwati, tenang sing tenang. Urang ulah rek kapancing ku amarah, ulah kapancing ku omongan-omongan si Caping Sakti. Urang kudu waspada. Si Caping Sakti manehanana ngahaja keur nyulut karena amarah urang duaan sangkan urang leungit kana kasadaran. Ceuk Karetiwa, Sekarwati harita manehanana jadi bingung. Si Caping Sakti kadenge nyarita deui ditarikeun. Kumaha Karetiwa? Erek narima moal? Panangtang ti diri kula, ha? Ditarima moal. Kuring siap narima panangtang ti diri Andika Caping Sakti, hiji lawan hiji. Lamun perlu Andika hayang tarung patutunggalan, tinggal buktikeun. Hayo. Gerawa ngawungun pasangan Andika. Hade lamun kitu mah Karetiwa. Ayeuna urang tarung langsung make pakarang. Ulah make cocotom, Andika make bedog si getih. Kumaha? Satuju lamun kitu. Tong waka Caping Sakti. Ayeuna urang tarung mending lemor heula. Entong waka make pakarang. Sok mundur Sekarwati, doakeun akang sing bisa ngunggulan jeung bisa unggul ngelek ke si Caping Sakti. Atuh Sekarwati anu geus amarah, geus teu kawadahan teh mundur. Mohon atuh Kang, Oma cing waspada Kang. Bisi akang cilaka ka hade sing tiasa ngajaga diri Kang. Siap Sekarwati, siap. Nuhun kana perhatian hati Sekarwati. Sekarwati terus mundur, rada anggang ti tempatna, pikeun terus nyaksian Karetiwa rek ijen jajaten ngadu wawasen jeung si Caping Sakti. Nyaan ieu teh Andika wani ngalawan kaula. Hayo. Lamun nya wani Andika ngalawan kaula bari lemor, hayo. Kuring mah moal jerih kupati. Moal jerih kupati Caping Sakti. Kuring pasti bakal wani. Kuring geus kagok berontok ka palang Caramang. Geus loba jalma anu ngincer ka diri kuring.
alatan disayembarakeun ku jalma anu teu tanggung jawab. Bari ku pangkat raja deui. Sok Caping Sakti. Grader. Gra mimitian urang tarung teh. Cuang ijen jajaten ngaruwesen hiji lawan hiji Caping Sakti. Hade Kartiwa mun kitu mah. Nya sok we. Cuang mimitian. Sero. Kartiwa jeung si Caping Sakti tembong langsung pada ngawangun pasangan. Si Caping Sakti ngatur kuda-kudana harita teh. Leungeun katuhuna nyepengan kana bibir cocotom. Leungeun kencana ngacung ka luhur. Jurusna memang aneh. Sedengkeun Kartiwa oge manehanana ngawangun jurus dina jurus andalanana anu arang langka digunakeun. Ari lain panggih jeung lawan anu dianggap berat mah. Kumaha Kartiwa? Nah geus siap? Amun geus siap, rasakeun sia. Heup. Ya! Curela, jeleng. Si Caping Sakti tembong miheulaan majuna raja. Badana genep kalieun, ngolebatna cepet nakeranan, ngurilingan badana Kartiwa. Dua, jebrot des. Harita Kartiwa meh teu bisa nuturkeun karena kecepatan daya panarajang si Caping Sakti. Manehanana kabongohan. Aduh! Kartiwa ngagero kaget jeung nyeri lantaran badana jol dihantem kudu jadi lawana kalawan cepet nakeran gerakanana. Sakieu panon jalma teh lain bohong. Sekarwati anu nempo eta kaayaan sarua ngarajuk kaget. Nepi ka ngagrentesna jero hatena kilat sagara. Ajian kilat sagara si Caping Sakti mibanda ajian kilat sagara. Ceuk Sakarwati dina jero hatena. Mana jalma anu disayembarakeun teh? Naonan geuning. Si Caping Sakti sikapna memang sombong pisan jeung ngahampas kanu jadi lawan. Ulah kaget Kartiwa, ulah kaget. Lamun hayang Andika apal ilmu naon anu tadi ku kaula digunakeun cepet nakeranan gerakanana. Nu bieu teh eta teh ilmu kilat sagara. Anu baris ngabinasakeun Andika. Ceuk si Caping Sakti seri deui kalakuana teh sarta anggar beungeut nama kahalangan ku cocotom anu meber gede kagigir. Pok Kartiwa nembalan ulah waka sombong Caping Sakti. Tarung urang karak oge di mimitian serta kuring oge memang geus apal ilmu anu digunakeun ku anjeun nyaeta ilmu kilat sagara. Syukur Kartiwa ari Andika geus apal mah karena ilmu anu digunakeun ku kaula. Sabenerna ilmu kaula masih kene loba deuleu ilmu kula anu leuwih hebat. Sok Andikaeun ayeuna mah anu majuna rajang Kartiwa. Ayonan ilmu kilat sagara lamun nya Andika boga kawani. Hayo. Sombong anjeun Caping Sakti. Tadah ieu. Hep. Iya. Curela jeleng wuk hiu. Kartiwa leungeuna nyeleber ngahiuk bang-baraan rek meupeuk kana ceulina si Caping Sakti. Ngan tapi si Caping Sakti dina ajian ngan tapi si Caping Sakti dina ajian kilat sagara kacepetanana genep kalieun kacepetan gerakan Kartiwa. Atuh siak siuk
plos. Panarajang Kartiwa ngeplos nyamus ngan ukur ngantem tepat kosong. Sanggeus ngeplos Rika Kartiwa justru tepus deui ku panarajangna. Yak siu gilak plos siu gilak plos siu gilak plos plos plos. Panarajang Kartiwa harita sabaraha kali ngeplos jeung ngeplos sabab jirim si Caping Sakti jol ngaleungit pindah tempat cepet nakeranan gerakanana. Kitu nama teu aneh sabab si Caping Sakti keur ngagunakeun ilmu kalimunan dibarengan ku ilmu kilat sagara pikeun nyepetkeun gerakanana sedangkeun ilmu kalimunan pikeun ngaleungit. Harita diudag ka belah kenca celo nyampak aya di tukang ngeunana, diudag ka tukang celo nyampak aya di belah katuhun jeung satuluyna. Kartiwa manehanana jadi capek oge narajang ka si Caping Sakti sabab si Caping Sakti ngagunakeun ajian kalimunan bari dibarengan ku ajian kilat sagara. Nalika Kartiwa manehanana keur luak lieu lurat leret neangan badana si Caping Sakti ngadadak duak jebrot celebet des aduh cungkal burali daligdeug. Pikeun anu kasakitu kalina Kartiwa kadenge deui ngageronan ka nyeri sabab badana tuluy dihantem ku si Caping Sakti anu keur ngagunakeun ajian kahalimunan. Nempok itu Sekarwati teu bisa cicing tuluy nyaksian anu keur tarung. Manehanana teu bisa mikeun lamun maseug Kartiwa anu kudu ngaranna pancilaka ku si Caping Sakti. Harita curela jeleng celegedan. Sekarwati langsung ngagajleng luncat ka hareup sarta pancuh nangtung gigireun Kartiwa anu sumengir nahan ka nyeri. Kartiwa gancang nyarita ka Sekarwati. Nah bet nyamperkeun akang Sekarwati. Gancang ka tukang mundur deui Sekarwati, bahaya Sekarwati. Teu bisa Kang, teu bisa. Akang memang perlu dibantu. Si Caping Sakti hebat ilmuna Kang. Manehanana boga ilmu kilat sagara. Katut ajian kalimunan Kang. Makana udah dicaram Kang, upami abdi ngabantu akang. Teu bisa Sekarwati, teu bisa. Akang geus kagok janji ngalawan si Caping Sakti hiji lawan hiji. Kitu teh Sekarwati. Leuwih hade ayeuna Sekarwati mundur ka tukang. Ulah main rempugan Sekarwati. Sok mundur ka tukang Sekarwati. Teu nanaon Kartiwa. Teu nanaon. Bisi duanana rek maju babarengan masuk. Geram maraju kayaknya. Sakedeung deui maraneh duaan bakal jadi bangke di patempatan. Si Caping Sakti kadenge seuri bari ngagak-gak ngahina ngahampas ka Kartiwa jeung Sekarwati anu harita rek maju narajang ka manehanana. Pok kadenge Sekarwati cumarita setan sia montong sombong andika Caping Sakti rasakeun sia iya cia gajeleng curela wuk hiu. Kajurung kurasa panasaran jeung amarah anu geus budal Sekarwati langsung maju narajang ka si Caping Sakti. Curela jeleng wuk hiu plos plos curela siu. Sekarwati rek nyamber nyakar kana dadana si Caping Sakti tapi sakilat si Caping Sakti ngagelekeun awakna gelek plos plos barang jeung ngeplosna panarajang Sekarwati. Harita si Caping Sakti nejehkeun sukuna kana kekemplongan Sekarwati atuh antuk nama sia jebrot celebet jengkang kedebut. Sekarwati harita manehanana digedebut tibatan lawanan nu kabeunangan ku panarajang malah ngadon awakna nu tuluy ngajengkang ka tukang ngagedebut sarta ngutahkeun getih hirup lalambaran lantaran
kekemplongan anak katut dadana kabenangan ku gempuran pereup nasi Caping Sakti. Kartiwa anu ningali kana eta kayaan gancang ngagorowok Sekarwati. Kartiwa ngagorowok kaget sabab ningali Sekarwati jol ngajengkang ka tukang bari kayaan utah getih. Sekarwati teu kunaon tuh kan cek akang oge kumaha Sekarwati ulah milu maju bahaya cek Kartiwa. Sekarwati teu nembalan ngadon batuk. Nalika Kartiwa keur nempo kana kayaan Sekarwati, si Caping Sakti ngadon seuri deui. Kartiwa langsung nangtung. Caping Sakti, andika geus ngalantarankeun adik kuring tatu di jero. Bongan saha atuh Kartiwa? Bongan saha bet wani narajang ka diri kula. Jadi wayahna utah getih jeung utah uger tah. Sanggeus ngomong kitu, si Caping Sakti langsung ngacorelak. Awas Kartiwa. Iya. Cak, corelak, jeleng, kolebat, wuk, hiuk. Nalika kitu, ujuk-ujuk. Waktosna kabujeng seep Wadia Balad AT Official. Keun atuh insyaallah enjing pageto urang lajengkeun deui. Hayu ah.